sketsa bodoh daripada orang menjadi cinta paruku. Mending surah seri sunat sendiri barengan. Yo skateboard sketsa bodoh. Suka buka toko jangan termikir kasusah. Mending nonton skateboard di Aldo Channel. Bah, kemana Ma Eti? Tadi mah ngomong narek senam cenah tong. Aya naon gitu tong? Otong rek ngomong ke Ma Eti. Atuh ke abah we tong da sarua. Ah, bae we engke langsung ke Ma Etina. Oh, nya atuh. Tong. Hari otong libur lila keneh. Lila keneh bah, seminggu deui. Aya naon gitu bah? Ah, teu abah mah nanya we hungkul ka otong. Oh, sukan terek ngajak liburan ke tempat wisata. Nya, ari hayangna mah kitu tong. Nah, abah. Pan ayeuna mah abahna can boga duit. Bisnis abah teh keur teu lancar. Nya bah, padahal mah otong geus siap beunghar. Oh, nyok bogo atuh tong abah ge geus siap pisan beunghar mah. Ngan otong mah sok curiga bah. Curiga naon tong? Bawa hirup urang sangsara kieu teh demi konten. Heuh, tong bener. Bawa urang teh ayeuna keur di prank nya. Kebeneran panggil Ece. Aya naon kitu, Dek? Dede terek nanyakeun berita Ceuim teh bener kitu eta teh, Ce? Oh, bener, Dek. Ceuim teh kabur ti penjara. Meni rupa-rupa wae nya asa beuki kacau, Ce, lemur urang teh. Nya, Dek, keun bae lah ngarah tambah rame. Rame kumaha ieu, Ce? Nya, Dek, ngaranna oge kahirupan. Rek di kota, rek di kampung, pasti masalah mah aya wae. Jeung rupa-rupana teh ku kabur ti penjara. Da sabenerna mah Ceuim mah teu salah, Dek. Nu salah mah anu ngafitnah Ceuim. Saha eta teh, Ce? Ih, eta si Inai. Inai. Si Inai teh lain kabogona Ceuim, Ce? Ih, apal meureun, Dek. Si Inai teh ngamangpaatkeun si Ceuim hungkul. Soalna harita teh Ceuim keur rea duit. Kan anyar balik di Saudi jadi TKW. Meni dadah teuing Ceuim. Padahal mah Ceuim mah bageun pisan nya, Ce. Nya, Dek, bageun pisan ka Ece ge. Malahan ku Ece mah disebutna oge pahlawan tanpa tanda jasa. Nah, Ce, emang Ceuim guru? Ih, lain, Dek. Pedah eta we, Ceuim mah hiji-hijina babaturan tara nagih hutang. Hah? Pahlawan ya, Ce? Geningan, otong can indit di Kakobong. Acan Bi, Emangna liburna nepi ka iraha kitu toh? minggu hareup Bi. Teu ulin ke tempat wisata kitu jeung si Abah. Tapi sabahna keur teu bogeun duit. Jeung sabar we nya tong. Da hampir kabeh geningan tempat usaha teh loba anu bangkrut. Nya bener pisan Bi, otong mah bersyukur masih bisa keneh dahar jeung sakola oge. Aya ku bageur pisannya budak teh geus dipasantrenkeun teh. Tambah soleh weh. Nya Bi, otong mah nyaah pisan ka si Abah. Nya matakna otong kudu bisa ngahargaan jerih payah si Abah. Pasti atuh Bi. Otong teh nyaah kitu ka si Abah. Unggal bulan bayaran listrik, tapi selama ieu can ketempo otong ngahargaan si Abah. Ngahargaan kumaha kitu Bi? Sekali-kali mah otong kasetrum atuh. Ah, ibu atuh. Tadi, Bah. Aduh, Ce. Hampurannya, Bah, jadi ngaganggu Abah keur gawe. Oh, teu naon, Ce. Pokona mah aya naon-naon obrolkeun teh ka abah. Nya, Bah, jongjonnya da ama Eti keur eueuh. Keur eueuh, Ce, ngomong nama tadi nek senam cenah jeung ibu-ibu rek PKK di desa. Oh, nya kieu, Bah. Masalah Ceuim kabur ti penjara geus teu kudu ditayang. Nah, Ce. Da sabenerna mah Ceuim mah teu salah. Anu salah mah si Inai. Terus kumaha, Ce? Tah, tersangka selanjutnya mah pamajikan Abah nya eta mah Eti. Ah, ucu mah sok ka mana wae ngomong teh. Ulah sok pura-pura teu apal, Bah. Lamun Abah ngabela mah Eti berarti Abah kababawa. Aduh,
Teu pisan-pisan atuh ce, abah mah nyaan, abah mah teu nyaon naon. Ah, langsung we tanyakeun ka Ma Eti. Tah lamun kitu mah posisi abah aman. Wah, pokoknya mah Ece mah cocok pisan jadi intel. Abah kudu belajar banyak ti Ece. Ah, geus kolot atuh bah diajar deui mah. Ih, tak ada kata terlambat dalam belajar mah Ce. Belajar naon ari abah? Belajar membahagiakan istri Ayah Amin. Ayah, Im, dieu kela Im. ayah nak jalan ka dieu. Geus lah, teu kudu reuwas Im mah. Ya hampur aya ieu teh kabur. Teu naon Im. Da Iim mah teu salah. Pokona ayeuna ayah rek nulungan Iim. Nulungan kumaha ayah? Ayah teh rek mere jimat ka Iim. Jimat. Tah Iim jimatna. Ieu jimat ngaleungit. Lamun ku Iim dibangkarkeun kana Iim bakal ngaleungit. Tah lamun ieu ditalikeun kana cangkeng Iim, Iim bakal katempo deui. Jampena kumaha eta ayah? Dengekeun. Jongjang mayang, Jongjang mayang, tampele tanpa gedang, tampele tanpa gedang, bongan hayang, bongan hayang, dibere buntut belang. dibere buntut belang. Maju maju maju, Maju maju maju, mundur mundur mundur. mundur mundur mundur. Badingpong, 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 doman ini domba ini, carken carken. carken carku. Iya jimat. Nah, ayah, Saya sanggup. Nah, Ma Eti bukan yang susulan abah ke kebon. Tadi Maya teh geus ka imah, tapi ibu sasaha. Nasi otong eueuh kitu, da tadi ngomong nama balik ka imah cenah. Eueuh bah, keur ulin meureun. Oh, heueuh meureun mah. Mak, aya nama Ma Eti omatnya kudu hati-hati. Hati-hati kumaha bah? Soalna perbuatan Ma Eti kabeh kasih Iim geus aya nu apaleun. Manya. Aduh, bahaya tuh bah. Mah kudu buru-buru nepungan yang guru. Heueuh Mak, ieu mah kudu secepatna. Ngan hampurannya Mak, abah mah bisa nganter. Nya tuh, Maya teh ini teh lah. Kira-kira Mak. Abah meta heula duit cang beli rokok. Ih, abah mah meuni angger. Abah teu apal kitu bahaya rokok. Ye, Mak, nu bahaya mah korek. Naha? Iya, rokok itu tidak berbahaya bagi kesehatan kalau tidak ada koreknya. Kaduluran anu di lembur baraya anu di kota, pecinta skateboard, skate Sabodora Audio Channel, tong hilap. Nu tacan subscribe, masuk subscribe lah. Kurang sasarangan subscribe. 7, 2, 3. Cring. Mantap. Yo, skateboard, sakit sabodor. Daripada urang menjadi cita paruku, mending surah seri sunat sendiri babarengan. Yo, skateboard, sakit sabodor. Suka buka toko jangan termikir kasusah. Mending nonton skateboard di Audio Channel. Skateboard,